Lain berenya cicing di gunung bari kopi jeung udud meni asa nikmat gitunya hirup. Alhamdulillah Gusti. Ngomong-ngomong kopi jeung udud, urang boga pengalaman dina perjalanan hirup urang. Gaya boga perjalanan hirup betul mah. Sok gagabah ayeuna teh. Cing sok atuh carita. Ai boga perjalanan hirup mah. Yang nyaho lah. Jadi kieu bray. Pas dek nyeungeut rokok, urang teh boga bensin. Ai pas meuli ka warung, mang meser bensin, cek tukang warung teh. Bade pertama atana pertalite. Lieur pan tukang warung teh. Urang sebagai tukang warung yang lagi healing eta geus bener. Bener lebah manana? Nya belah bengsina atuh. Untung tuh ditawaran pertamax turbo oge. Atuh aja legur kalau beung. Terus urang kuduna kumaha? Ya, bre, ente nyaho naon teh ieu? Bensin eta. Lain. Naon? Iya teh korek. Oh, korek. Eusina naon ieu? Gas. Gas. Jadi namina Korek gas. korek gas. Upami korek gas LPG 3 kilo tiasa. Lieur aing. Lain kadung kamari melipod rek kita bisa dikenyot. Nah bisa gitu kan anyar eta teh. Heuh cek tukang servis mah cenah kurang teganganana. Atuh nyaho kitu mah gampang tuh kudu dibawa ke tukang servis. Terus apa? Nah atuh mah tegang. Alah tegang. Ya aing oge eta. Ieu reuy kan. Kemana tuhnya itu asa PP ayeuna loba nu sagala kalungitan kieu. Ya si Mang Warung geus sugane apaleun. Kenal euy. Biasa we kieu keur menghayati kedinginan. We teu sagala leungitan mah. Da urang mah sagala ge leungit kabeh ge. Lah, emang mana leungit naon? Heeh, kalengitan cintana si Eca. Nya cek aing oge. Lieur kadung aing mana? Lieur. Heuh. Kawetan heula lah. Sugane ada cinta yang lain di sana. Pasti.